بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wa syukuralhamdulillah dina suku ayana urang sadayana kalayan kudrat Allah subhanahu wa ta'ala masih di pasien Yuswa biasa dari umum belum iman sekali. Mudah-mudahan urang sadayana di pasien kakiatan kau melaksanakan tugas-tugas dina Ramadan ieu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawakeun teu aya deui sasi anu paling mulia bantakan Allah. Adalah sasi Ramadan. Para warga sadayana urang merasakeun bahagia kuayana dipasihan sasi Ramadan ieu anu berlipat-lipat ganda kasih. Tapi orang kudu hati-hati karena dina sasi Ramadan tiap-tiap sasi Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala ngajanjikeun ka urang sebagai muslimin wa muslimat karena ngahasilkeun keunggulan anu paling utama tahuayana janji Allah ta'ala eta iblis sarombongan setan-setan ayeuna berupaya kumaha carana supaya umat Islam benci tergesek karena melaksanakan tugas dina Ramadan. Di ayeuna teh iblis setan teh geus berupaya. Jadi iblis mah tersekeun ningali umat Islam rame-rame ngaribu
ngalaksanakeun tarawih teh kaya teh kurang maneh karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Rasul bade ngalaksanakeun tawaf di Masjidil Haram dicegah ke orang Yahudi, dibantu ke orang Kristen, sehingga dilindungi tempatnya kemenang melaksanakan ibadah. Yang itu dari di Baitul Muqaddas oke, sehingga masjid Baitul Muqaddas dihancurkan ke orang Yahudi, dibantu ke orang Kristen. Malah Rasul harita merasakan lelah karena ayat serangan fajar di orang-orang Yahudi. Malah seketerangan likulli Muhammadin Abu Jahlin wa likulli ummati Muhammadin ummatu Abu Jahlin. Tiap zaman Nabi Muhammad SAW dihadap keluar Abu Jahal golongan Yahudi yang dibantu ke orang Kristen sampai ketika ayeuna teu saeutik mau kurang hati-hati. Malah anak incukna ketika ayeuna amanah uyut amanah ka incu amanah ade aranjeun ulah ngadeukeutan masjid tuh lebih ke ayeuna oge aya anak incu Abu Jahal teh anu benci ka masjid tah kulantaran eta kaum benci ka masjid tersebut ningali umat Islam ka masjid maka turun ayat Allah wa man adlam mimman mana'a masajidallah ayyukara fiha ismuhu wa sa'a fi harabiha. Deui jelema pan dolim-dolimna di muka bumi ieu iwa jelema nyarek ibadah ka masjid, jelema anu nyarek dikir di masjid tanya ke incu Yahudi adi lanjut jeung Kristen teh. Maka tong aneh lamun urang ningali aya jelema mungun ka masjid sabab Allah ngagawukeun maka lil musyrikin. Teu mungkin orang musyrik, orang kafir degut-degut ke masjid. Maka lamun urang mengaku umat muslim, dan yakin urang umat muslim, ulah wani-wani ninggalkeun masjid. Karena daya tambah sunat ieu tarawih. Adi sunat eta pagawean saha? Pagamalan Rasul. Tepati Rasul melaksanakan sesuatu urusan ibadah hakikat nama perintah Allah. Kenapa tarawih itu makai disunatkan, diwajibkan? Itu kebijaksanaan Allah. Bisi orang umat Islam merasakan lelah, capek, maka kewajiban cukup 17 rakaat itu wajib. Karena lamun sekali disunatkeun pasti jelema moal migawe lorobana sunat ieu tah kulantaran kebijaksanaan Allah maka kewajiban membantu sholat cuma 5 waktu 17 rakaat tah musajena sunat teh sunat teh urang kudu ittiba tak tabiru ya ulil albab kudu mikir anu berakal sampurna namun artina sunat tinggal itu di alam dunia ieu Allah Ta'ala ngajadikeun macam-macam damel Allah anu deet we bijina esek paneangan dalil Quran jeung hadis tingali tatangkalan urang sok tingali tangkal buah, tangkal rambutan, terutama rambutan tingali.
tangkalna hiji dahana sabariji loba ari buah anu biji lolobana buah-buahan bijiana tina tangkal tina dahan jadi sunnah oge lir ibadat keur namalan kana bantu. Jeung deui Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun sasi Ramadan saking keunggulanana anu kacida gedena aya teh hasil keunggulan anu gede teh keur saha keur jelema anu beramal dina sasi Ramadan. Ari teu beramal mah sanajan urang cicing dina bulan suci teu maka jadi untung. Contoh pemakai dari Quran hadis bisi hese tingali masyarakat di bulan musim panen saha kuloban parena di bumina kan jelmaan nyawa ayeuna musim panen nepi ka tamat panen ari urang teu boga sabar gak untuk diiman apakah banyak kalian jadi walaupun orang cicing di bulan Ramadan bulan suci bulan keunggulan hari itu aman ya, jadi hasil maka mudah-mudahan Allah dipasien kegiatan sebagai ibadah bulan dianggap remeh sunat tarawih. Sahabat lamun urang tinggal laksanakeun tugas-tugas di sasi Ramadan tinggal pilih anu urang ari mung ka masjid sabab Allah taala geus menentukeun kullu ya'malu ala syakilati setiap seseorang punya bakat agama itu Allah taala dituduhkeun tempat ibadahna geus dituduhkeun dibere ku Allah taala tempat ibadah umat muslim berlelaki terutama masjid orang Kristen gereja Yahudi jeung Buddha kuil kelenteng jeung sajabana lamun urang sebagai umat muslim teu hayang minta ka masjid naon bedana jeung musyrikin lamun teu hayang ka masjid tinggal ka mana ka gereja kubil maka Allah menentukan haram hukumna jelema musyrik atuh ka masjid dibanding ari jelema musyrik kafir mah diharamkeun atuh ka masjid ari umat muslimah dosa lamun ka masjid namun sababna masjid itu kullu masjidin fid dunya buyutullah kabeh masjid itu aya di muka bumi gede leutik oge hukumna baitullah nah kai baitullah suatu tempat ibadah menuju ke Allah Subhanahu wa taala di bulan dianggap remeh ya berapa masjid itu ngan hiji di Masjidil Haram oh itu mah masjid inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin itu mah masjid paling pertama Rabbul Alamin dijadikan didinya maka Rasul ngadalu bisi nyangka Masjidil Haram unggul salu Rasul kullu masjidin di dunia buyutullah kabeh masjid di muka bumi mah hukumna baitullah maka Rasul harita lamun teu aya pitulung Allah Subhanahu wa taala instruksikeun ka para sahabat sakud jelema ngaku bisa ka masjid juru imanna tuh sakinah penting urang itu nama ada kurang umat muslim Allah taala sebagai tempat tanya tempat ibadah masjid tanya lamun hayang ngisi ka WC ulah di masjid kudu abdi masjid suci saking suci na masjid dina hukum syara tapi jelema Islam nya WC deket masjid haram hukumna tuh
lamun sing dina wakaf masjid karena dia mendari wakaf masjid dia bener kan dijieun we nya pada tanah kosong kalau urang geus bangun masjid hiji WC diadakeun ka masjid jeung sareng haram hukumna sabab nganajisan ka masjid gitu. Jadi puasa itu hari ini sadayana urang sebagai muslimin wal muslimat hati-hati sina apa ya kudu jadi jelema adil adil teh cicingkeun sesuatu dina tempatna lamun urang mana sholat pamagel mana tempatna Allah geus bener tempat masjid ya lamun tidur di mana di tempat tidur ulah di masjid mah terkecuali merokok besar tidak masalah ya karena hari ini kamar masjid harus kalau ngodon syarek mah mendingan namun kemelai karena bisa masjid saking bersih masjid Allah kamana wa ahinna ila Ibrahim wa Ismail at-tahhira baitiya lit-taifin wal-akifin war-ruk'is sujud. Allah kamana ka Ibrahim dan Ismail harus selalu membersihkan masjid. Jadi masjid itu perlu diperhatikan usadayana masyarakat umumnya belajaran di pantai kodok minum diharap DKMW atau lebih sorangan masyarakat tinggal ya ke kodok tahu lagi itu jadi perlu perasaan kewajiban jadi kurang perlu perhatian kalau tangga masjid ada bangunan hayat perlu api tiap hampir tiap bintang perlu muat bikin kabar di kunci pantau itu nah hayat masuk di situ berentu bisa tadi kunci itu tidur naik kata kelas berbeda hayat kata mah tinggal tak terugi ke mungkin hayat dari hayat ke sambil dibersihkan dan ibadah ya dibandingkan dengan jelema antara masjid itu maka tidak dibutuh Allah itu kan Allah terutama nyari dalam ibadah masjid aduh bilang sehingga Allah mengadakan ruangan Allah bagi teh mande jeung ahli tafsir ayat ada tegasnya hiji dalam manumpang dolim-dolimna iwati jelema anu nyari ibadah di masjid nah bedana jeung Yahudi ya, zaman Rasul ya, itu mudah-mudahan kurang mah diambil ieu Allah Ta'ala dipasihan diswa kasihan kegiatan melaksanakan tugas tugas yang Allah beri tugas diambil Ramadan kurang mungkinnya tarawih besok laksanakan ulah jalan sunnah tamat itu ya bisi kurang tadi mah ya daripada ngomong keras deh bisi pajakeun mungkin di akhirat nanti sabarega mangadung teu ngomong kudu ulah tinggal tarawih pada lima tarawih teh kan saminggu we tapi segitu aya geus dibedaan ke ulang lagi ya dalam muncul lagi ya aya orang tarawih ngatur saminggu ai di akhirat ditagih ke malaikat nah jadi daripada kesebedaan jadi masalah kurang khusus yang kenapa satu penting masyarakat lah. Bulan itu kena syariat macam kan atuh. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, lamun jelema geus pangkatna menerima musyahadah tapi tinggal syariat dul mudilu sasar kata jelema. Geus ngaku aya dina golongan wali ngaku dina aya golongan nabi nam atuh hari wali wala walinya jelema anu tuluy ibadah bagi nincak kana jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun jelema ngaku wali tapi ninggalkeun syariat eta mah ningali cipta Sri Mama wala hulu mabok eta mah
urang lah kudu jadi wae teh wae urang cici di mandi kudu yang maksa lagi Allah memberikan bakat kai jelema bakat dagang bakat tani bakat kulit tapi dina batin masih eling kalau Allah Ta'ala ulang namun berdagang sing kasa urang berzikir kedua urang berisawah maju kasa berzikir terus terutama bersolat kasa urang bersolat kedua dan urang mampu daya upaya la hawla wala quwata Allahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah mendapat keadaan jeung amaran jeung ku Allah digesakeun maka kula boga rasa diri kurang aman terutama ini semua pasti kurang bapak surga sebab kurang bagus pas karena ibadah kita mampu kalah jauh di Allah sekali ini mudah-mudahan kurang dipasang kegiatan melaksanakan sunat Ramadan di akhir bulan 3 tarawih serti kowe gengsi ka asup jelema Allah Ta'ala ya Rabbi